Oke guys, memang ayeuna nuju di Pali ya teh Cikembar gitu lebet teh. Eh pada ke daerah Batu Tumpang tuh nih ngarawasan jalan nu nembe di aspal. Ayo gaskeun. Pamegatannya malah dia teh nya, ngambil murah teh. Oh, mantul jalurna gitu. Wah, lemes nama. Tahu sih marah ya. Pada jalur ke Pamengpeuk teh bakal rada santuy lah di paling dia mah. Tuh. Tapi dugi paling mananya ya teh. Ayo ah kurang telusuri. Ayo yang alat berat sama di paling sisi di situ. Wah, ya masih kena pasawungnya akan api kamarinya ya. Lah, mulus begini baranya berasa Cuwidey-nya di Kota Garut. Mulus sekali ya. Wah, mantul. Tuh biasa sambil bebekalan, sambil botram di perkebunan teh na ieu nu di sisi jalan atau tapi di saung-saung warung mangga biasa pada ya. Aduh, mantap pada ya. Siga nama dugi ka Pali oge naon atuh teh? Padega pangitan. Cuaca rada ceudeung baraya ieu teh. Paling ieu masih keneh mulus, mantul. Mangga sawae nu tos ngalangkung ka dieu, nu tos ngaraosan jalan tos mulus, tos di aspal baraya. Rada-rada ceudeung nya, suasana teu cerah pisan baraya. Mang ieu hebatnya biasaan baraya. Masih keneh mantul paling dia baraya. Tuh aya nu jogging. Cuman warung-warungna sapaling deui aya nu nutup tuh nya. Alih-alih Batu Tumpang mah pasti mararuka. Soalnya emang tempat pusat untuk beristirahat dari perjalanan. Cerah baraya, mulai cerah yang namanya terlihat langit-langit yang biru. Tuh itu jalan pas jalan datar depan namanya teh kampung naonnya paling dia teh apakah masih kene lebat Cikembar
Kanapi ngagung tuh. Ah, ayo pas nu datarna leh mulus sekali. Ayo ah orang dugikeun sampai ke Batu Tumpang bare. Oh, esau di rumah mah. Wih. Menikung, tapi jangan menikung ini loh, menikung pacar orang loh ya. Ini mah tikungan jalan baraya. Aduh, duh, duh, duh. Berasa sepinya hari-hari biasa ini. Biasanya pada ramai anu jarak-jarak di Sarisi gitu di Baru. Biasa sepi banget kayak gini cuy. Oh, hoi 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 hoi. Tikungan yang sangat menikung sekali. Bagus buat cornering ya. Nah, itu tumpang beraya tuh. Maskot. Dia tidak salah tempat Selebat kecamatan Banjarwangi beraya. Cuman emang terkenal lah seseueurna gitu anu nyebatna Cikajang kene. Tuh mantualnya baraya mulus kene itu dugi kadieu gitu. Kurang nyari view anu bagus. Bari sambil kita ngopai dulu. Ngomong mata kiat kopi mah sambil nyusu. Itunya baraya masa ngawitan mama ngonten motovlog orang di politik nganu payun. Wah biasaan atas itu mah keren ya teh bakal jantan naon baraya kinten-kintenna ieu ya. Mana wae anu terang mah serat di kolom komentar baraya. Di dieu heula we nya urang di dieu heula we ini is baraya.